di dunia butuh dunia, rindu karena dunia, eta nu salah. Urang hirup di dunia butuh dunia tapi rinduna ka akhirat, eta nu bener. Iya urusan dunia. Jadi itu paling pakai karesep ku munafik, ku kafir, ku musyrikin adalah dunia jeung anak. Jadi satu kebanggaan. Tapi Islam ulah sakadar jang ibadah ka Gusti Allah. Jang ibadah ka Gusti Allah naon kepentinganana jeung naon kemampuanana ulah dijadikeun satu kerinduan jeung keterkaitan. Urang butuh nadahar aya, urang butuh kendaraan aya, urang butuh ngabangun aya. Ih sia mah maksudna jang kebutuhan aya, jang berjuang aya, tapi ulah jadi satu kerinduan dunia. Ai kafir mah dunia teh jadi tumpuan jadi satu kerinduan. Urang mah segae tadi, hegae dagang, hegae bisnis, hegae cuman jang syiar agama Allah lain jang dudun ya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Henteu tani mah bahaya deui dahar urang kumaha. Di Karawang misalnya areureun kabeh tani kunaon jacak ti uci ge cenah ulah tararani budak. Geus bae zalalikir ka Allah moal kuat 2 poe acan asana budak. Saminggu kuburan ngabaris ieu. Atuh dahar bae lain berarti haju ulah tararani, lain haju ulah dararagang, lain haju ulah bisnis. Dagang tapi kerinduanana ka akhirat demi luhurna syiar. Nah, bedana seetik. Urang mah rindu dunia teh. Hirup di dunia, butuh dunia, rindu karena dunia, eta nu salah. Urang hirup di dunia, butuh dunia tapi rinduna ka akhirat, eta nu bener. Dah, nu mantak di dia dijelaskeun. Wala tujibuka amwaluhum wa auladuhum. Ulah rek ngaherankeun nganehkeun ngajibkeun ka anjeun Muhammad amwaluhum harta-harta para munafikin jeung anak-anak para munafikin. Neuleuh harta anu bergelimang glomor, neuleuh anak anu sakitu sararuksesna. Ulah ngajadikeun ajib ka anjeun Muhammad lantaran Allah mere harta jeung mere anak teh horenganan boga harapan naon innama yuridullahu ay yu'adzibahum biha henteu aya lian Allah boga karep ka para munafikin teh horenganan deuk nyiksa di dunia ku harta jeung ku anak. Bahkan watazaku anfusuhum melayang nyawana wahum kafirun dalam keadaan kafir naudzubillah min disungkun ku Gusti Allah pabrik nu encek kabeh disungkun ku Gusti Allah tuh anak anu berhasil boga toko boga perusahaan anak encek kabeh disungkun ku Gusti Allah. Maksudna naon? Horenganan boga maksud emang manehana nama surgana teh di dunia. Horenganan ku Gusti Allah dek disiksa. Heulanan sepintas mah siga senang. Horenganan. Siksa terjadi. Mobil manehanana baby band Mercedes hebat. Geleung awak sehat duit gablek mobil sakitu hebatna dek disiksa mah ku Gusti Allah gampang. Di tol tabrakan beruntun dadadadadadan geus mikirnya mobil mewah aing rusak haju awak siga senang orenganan. Manehanana mobil nu mewah geus lain sekedar Mercy, lain sekedar Lexus, tapi boga mobil Rolls Royce dan lain sebagainya mewah. Awewe nu mana be kawinnya na hiji awe. Geus eueuh deui nu ngelehkeun geus. Geulis teh jadi cedaan pan awe urang mah geulis ge buka bah. Urus
Put cenang ambalaya. Dibuka jilbab pitak malulu. Eta kan teugelis ngaranna. Imam Hulus, pitakan, nanaonan, urang mah aya mulus, hulu, pitak, ieu cedaan, doton 2 cm. Pan teu bagus deui bae. Nah, teu jahon bari mah budak bari buka doton. Nah, ieu kan geulis teh. Set. Nah, ngaranna ge dunia, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tet kabur dibawa batur ku batur. Dibawa kabur ku batur. Ndeu kumaha kurang kumaha fasilitas aya lain sebagainya atuh manusia ngaranna ge aya deui nu resepkeun ka mana dibawa ku nyana kan jadi siksa. Jadi siksa geus harta kadang rusak jadi siksa, pemajikan jadi siksa. Nah, ieu kan cara disiksa. Deuk disiksa emang ku Gusti Allah. Bahkan jelema nyokot duit di urang teh sabaraha triliun. Teu berhasil ngagolangkeun danana. Masuk penjara si jana wungkul. Sabaraha nu di penjara ku ari lamun hayang nyaho anu nyerian pabrik anu geus harese ka ditu pabrik pindah ke Vietnam pindah deui ka urang ternyata teu kaputer masuk penjara anu balik ka Korea anu balik ka Cina sigana hungkul padahal mah siksa ieu tah cek Gusti Allah innama yuridullahu wa yu'adzibahum biha fid dunya di dunia ge deres di dunia doang mah tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun coplok rohna kafir di dunia na riweuh di akhiratna dikulub dipanggang saneng-nengna naudzubillah min dzalik. Urang makan ku ari serba pas-pasan urang. Pamajikan nanya ka kawan ngaji boga ongkosna ye encan aya ye atuh itu boga ongkos mah ulah ngaji kan teu ngaji bae ye aya ge dikulai ye sekian teh ongkos eta ya bener sih adena ge aya keneh heuh. Tapi ya sabaliknya mah teu aya engke lah milu ka batur urang sedih ngadengena ge bisa sabalik doang ka dieu ti belah raja deuk balik mah ka ditu can boga ongkos deuk neangan ojek kudu dibayar babaturan sugan ai prak babaturan boncengan kabeh tinggal kieu bae nya tah eta kan urang sedih tah sedih ge urang mah biasa tapi diganjar kan teu pamajikan dia teu geulis pamajikan urang nu matak ditinggalkeunna tenang ge. Siapa gua ninggalkeun pamajikan atau tenang amat sanu hayangeun pendek aya dinyana hideung aya dinyana bek aya dinyana siapa jang sakitu mah pinter sugih tapi kok kawin kadu kos kitu lah moal kebel di dunia make widadari di ditu urang makan kos kitu tah sabenerna mah teu laku kanu suk kanu geulis ngan ngadalil bae ulah jang jawabeun teuing. Tapi nu jelas mah urang mah loba senang urang mah sebab pikiranna dibagi duniana seetik tapi ke akhirat. Tapi munafik dunia dan dunia. Urang mah lamun leungit motor ya, sadat aduh motor leungit. Beja bae lah kaki ai kieu motor leungit. Geus nu leungit mah sugan ieu didoakeun supaya balik deui teu balik meuli deui. Eulah jak kieu geus aya takdir. Ieu nyana-nyana keneh nu ngajawab. Takdir meureun. Cak urang teh pinter sia tuh dengan kaing. Tapi kan hebatan berarti coba munafik lamun leungit ngalang layung ngaran pusik kafir lamun leungit dunia beuh saperak ngalang layung eta. Tapi Islam teh leungit motor waduh leungit geus. Pan si leungit motor si kuari seuseurean we lah tuh takdir ti Gusti Allah atuh geus takdir moal bisa dipungkir. Beres geus ke aing mah meuli deui boga duit mah beres geus. Tetep nu aing sakali nu aing ke tagihkeun di akhirat. Pada eta ngeunaheun kadengen aku urang bebas tetep ai salat mah kainget keneh encan pas-pasan tah ieu harta teh ulah jadi keajaiban ka anjeun ieu teh ka kanjeun ngaging mah geus henteu peda neuleuh munafik glamor mewah luar biasa pakaianana mewah kendaraanna mewah ibadahna mewah ulah jadi keajaiban sebab jadi siksa sama di dunia pae molos nyawa na kafir urang kuari kos gitu ulah tergiur ku harta seorang waliullah seorang jelema anu suluk ibadah ka Gusti Allah tapi encan usul bae setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun ke 10 tahun ieu mun cara norekat mah norekat tapi can dibere lazat ibadah teh can ngeunaheun ibadah panu dimaksud teh ngeunaheun hayang nyaho derajat kurang luhur jeung teu luhur teu kudu nanya ka batur
mun dibacakeun hikamna merendanan sohor teh teu kudu ieu mah deuleu bae rarasaan urang ngeunaheun teu ibadah sakitu bae teu kudu dibacakeun hikamna. Nah rarasaan urang teh giat teu ibadah. Lamun urang ketika ibadah giat perasaan ngeunah geus boga derajat henteu kudu nanya ka batur tentu henteu kudu hayang nyaho urang sorangan nu nyaho. Lamun urang giat ketika ngadenge suara azan teh hayang gegeraan ka masjid berjamaah. Ketika urang salat aya satu kenikmatan hudang si peuting teh nikmat ngarasakeun tahajud teh kudu nanya ka batur eta jawabanana bahwa urang boga derajat. Ketika urang di imam Allahu akbar ngadenge azan neuleuh jam asana cikeneh mah salat ieu geus so asar deui bak salah tah henteu tah sih tah ngomong kos kitu berarti kan geus letoy teh letoy enggak sawa derajat teh kos kitu garana tah haju bae geus ya di kamarana berjamaah bejakeun aing leuleus gitu geus teu boga derajat berarti tah haju salat Allahu akbar naon anu aya di benak hati urang didinya derajat urang. Ketika urang peuting hudang jam 2 lain haju tahajud tapi orang puyang dibere ku Allah nu mere tapi sababna makan urang merendahareun pikiran deuleu denge eta kan sababna obrol henteu disteril ku urang ana henteu disteril berarti kan hudang lagi urang nanya ka diri urang kulon mana kulon kaler mana nyana sorangan teh jauh kaler kidul wah ieu budak lamun harita woi perang pageulana ka tembaknya ayo teh jauh kaler kidul tak eta derajat urang datang ka mana henteu kudu dibacakeun boba jasa keterangan Tuan Syekh Abdul Qadir Ibnu Athilah dan lain sebagainya tanya diri urang giat henteu dia cenah kiai ngaji poe minggu mah jakula giat deuk ngaji apa deuk nguduk tanya ka diri sia ye cenah kula deuk ngaji bohong sia boga perjanjian emang aing teh nyaho ya HP-na gitu menang kanyahoan ku pamajikan goblok rahasia cak cenah ieu mah tah eta kan ieu tah hayu tanya ka diri urang. Nah kuari aya deuk nyaritakeun tadi tah guguru toriko ge 10 tahun sugan aya geser henteu sugan aya lazat sugan aya nikmat ibadah henteu tasbih mah tasbih geus ganti sabaraha meureun sugan nu ieu atuh lain tasbihna kolbu ja tasbihna mah kitu-kitu keneh malah mati nu leutik datang ka nu gede datang coba nu bada jasa ya berat bae cak tasbih teh datang ka pararga tasbih ya teu ngeunaheun gede bae ganti geus lain tasbih kayu geus kunaon ieu make tasbih paranting hitungan karung trek cek nya mah tasbih meureun teh boy paranting hitungan beas sat pakai nasbih ku urang kocrek kanyahoan ku urang Tanjung Priuk mah diseungseurikeun we tah paranting hitungan barang 1 2 3 oh iya kurang pakai nasbih kocrek tah iya geus kudu ganti tasbih dan lain sebagainya can ngeunaheun keneh bae bebeja lah ka guruna abdi teh geus 10 tahun ieu teh norekat mencarak norekat tapi can dibere ngeunaheun tampilin ku guruna guru tarekat mah kos kitu mantak sahapi muridina jeung sahapi gurueunana tampilin jager bae padahal mah guruna ngora muridna mah kolot kiai ditampilin bae jager ye pancen jager deui aduh maksudnya kunaon apa urang ge lamun magahan budak ngaji haju teu bisa-bisa teh naon ngaranna nu teu bisa-bisa teh naon ngaranna belet teu bisa-bisa teh belet baca urang Garut cek urang sebel amat si budak teu bisa-bisa kan urang make panggih teh cepret sia sebel jasa sia cepret torekat ge sarua cenah kiai mah jager sia sebel amat sih zikir dan lu bener geus cek ini zikir terus bae kurang bae datang ke peak tasbih fargat tapi teh ngeunaheun kan ngeunaheun zikir teh lamun geus jadi mah norekat teh ngeunaheun ngan ngeunah eta mah kan teu bisa dicaritakeun ngeunaheun bae geus kasimpulanna mah nikmat maca Quran ngeunaheun maca sholawat nikmat sebab mun cara nyambung mah nyambung frekuensina ngeunaheun tembus
Urang ge kan lamun masang wahweh tembus kan geunah. Tuh sia Mas Seri pemain kabeh. Tah ieu geunah tembus. Ieu teh daek tembus-tembus. Sia zarah ka kuburan anu laporan deui ka aing. Kitu tarekatna. Sebab daun kadang-kadang aya nasihat ti nu paeh. Nu paeh teh kan bisa nganasehatan. Deh, maknya cenah kiai nu paeh bisa nganasehatan. Wahabi, Muhammadiyah teu percaya, urang mah percaya coba ge. Jarah sia kitu. Jarah sesuai jeung petunjuk guru. Menang saminggu laporan. Kumaha aya petunjuk? Hating. Tampiling deh. Ceker. Makanya kolot. Guruna mah ora. Cak murid teh aing ieu lain dituduhkeun ditampili. Ih guru waduh parah cenah teu kuduna aing tuduhkeun. Kok ditampilin si aing? Tah, mulai geus jana teh gerokeun kadi. Sia suzon ka aing. Hampura lain suzon. Ya nyahoeun tah guru tarekat mah kos kitu teh nyahoeun. Teu sagala ka aing. Segala nampilin segala sia anu bener. Ganti kuburan. Ganti. Jarah ka kuburan anu. Ada. Aing titah ka kuburan deui bae. Aing lain dituduhkeun titah zarah. Heran aing. Itu kos kitu tarekat. Zarah deui nu saminggu dirinya tanya deui. Aya alamat? Henteu aya. Tampiling jege. Geus nemah cak nya aing. Tampiling tah naon geus tah aing. Yang geus kolot paeh ditampiling aing. Anis ya. Sakali ya. Zarah deui sia ka tu. Kitu Abdullah Salam Al-Basis. Nu kamari zarah di Maroko. Zarah tah lamun zarah kadinya mah kudu mandi heula 7 kali minimal sakali dan 7 aya 7 sumur atawa di hujanan geus kitu bae teh mah waliullah kutub wali. Guruna Imam Abu Hasan Asyadzili langsung nyana zarah kadinya berarti kan dia mah belah dia si murid mah belah dia aya Abdul Salam Al-Basis mah kan belah dia itu guruna itu awanon Imam Asyadzili nyana zarah bebeja mama abdi teh ieu teh dititah ku guru abdi guruna mangora tapina galak ieu lamun teu hasil deui bae abdi tampilingnya katilu kali berarti bebeja tanyana tah mari ngomong abdi zarah pertama tadi kudu dicaritakeun makam-makam nu kahiji kaduana mah padahal aya jarah ka anu saminggu tanya aya naon eueuh tampiling jarah kadua kali petunjuk ka anu tampiling ieu mah terakhir lamun ieu datang ka teu dibere deui ya meureunnan beheung eueuh bebeja langsung jana dirinya ziarah teh meujeunna sapeting 2 ka 3 peuting aya sa alamat dibere tah istaiz billah min syarrid dunya istaqbalatska wastadbaratska. Nah, aya alamat. Masya Allah. Sakitu teh alamatna tah. Geus beres turunnya nanti gunung ngarenung. Istaiz billah ngalindung anjeun ka Allah min syarri dunya tina gorengna dunya. Istaqbalatska nu ngahareup ka anjeun wastadbaratska nu mundur ti anjeun. Wa anfaqtaha khalaqtaha anu ku anjeun dibikeun jeung nu ku anjeun diteundeun eta teh lindung ku anjeun ka Gusti Allah dunia teh goreng kadadegeun bae istaiz billah min syarri dunya istaqbalatska wastadbarat memeh datang ka guru nya ngabersihan heula perasaan oh ieu berarti anu ngahalangan ka aing dunia Gusti abdi teh ngalindung ka Gusti salila ieu mah abdi teh ngalindung ti setan bae a'udzubillahi minasyaitonir rajim ternyata horenganan dunia teh kudu ngalindung ka Gusti a'udzubika ya Allah min syarri dunya istaqbalatni wastadbarat abdi ngalindung Gusti ka Gusti tina gorengna dunia anu ngahareup ka abdi anu indi ti abdi nu dibikeun ku abdi
nu aya di imah abdi Gusti abdi ngalindung tina gorengna dunia bere abdi Gusti rasa teresep kana dunia abdi berlindung ka Gusti moal waka ngaharep abdi ka guru abdi besi ditampiling deui abdi lamun Gusti can mere ka abdi mulai nyana lantaran beneran tadina 10 tahun perjalananana aji mentana ka Gusti Allah tegah teuting tereh urang kuari bege coba ge eta nu tadi teh praktekkeun tengah peuting ya Allah ya Rabbi sakumaha anu dicaritakeun ku Kangjeng ku guru abdi pangajian abdi coba Gusti bere ulah resep kana dunia keur mah teu boga abdi teh Gusti atuh geus tiis makalna tinggal pemajikan bae kapan beki tiis bae nah ngadoa emang ngadoa aku mah ulah resep kana dunia ai kula moal diurusan sapodo sia ye ka atuh kakak kuat ge ai kula ai anak kakak gede hulu ke sia bae nu ka pabrik aing mendeuk ibadah bae tah salah tah goblok tah salah tol aingnya nanya kelantas bae di masjid ai pemajikan watu sagala dagang ieu dagang ieu salah eta kos kitu ulah noreka tatung geus dagang aing can kuat dagang. Nah, iya langsung nyana lulus. Dibere ku Gusti Allah pas seakan-akan hirup nyorangan di tengah-tengah kehidupan manusia nyana asa beda. Di tengah-tengah dunia nyana padahal sugih nyana boga tapi kuari geus misah tina dunia. Percis kos lauk nu aya di laut sanajan asin teu kabawa asin. Urang kuari hirup di dunia tapi teu kabawa ku dunia tawali. Kos kitu tah geus mah nah datang nyana ka guruna assalamualaikum dipeluk ku guruna geus coba kuari sia ibadah nu bener coba zikir nu bener coba salat nu bener mulai nyana salat Allahu akbar ngeunah maca Quran ngeunah maca sholawat zikir makomo basyal horeng gangguanana mah dunia ini mantap kurang ngaco bae ge salat ngaco bae dunia dan dunia. Komo urang nyakeun mah dagang teu pati laku. Pamajikan marah bae. Datang ka dieu koprak geus beak 5 poe kamari ge. Waduh eta teh kumaha urang salat ngeunah-ngeunahna Allahu akbar nu kadeuleu manyun pamajikan. Eta kan dunia jeung makhluk. Iraha deuk benerna urang. Nah iyalah begitu manehana lepas tina ulah ge lain ulah boga tapi ulah rindu ulah ge lain ulah boga tapi ulah patali boga urusan Allah tapi rindu urusan urang boga urusan Allah teu boga urusan Allah tapi patali kana dunia urusan urang ikhtiarna nah iyalah ku urang disingrai-singraikeun nah lamun geus eueuh di jero hate ngeunah Allahu akbar ngeunah ngaji ngeunaheun maca Quran ngeunaheun babacaan naon bae kadang-kadang maca kitab ge nu ku urang dianggap hese teh ternyata eueuh duniaana masyaallah nu kamari teu kaharti teh poe ieu leuwih teu kaharti jadi kaharti pokona loba hal-hal anu aneh kayak gede urang teh di kamari mah ieu teu resep maca ieu kejadian resep kamari mah maca Quran teh sajus teh ngarasa angel kok ieu mah ngarasa cepet atawa kok indah amat eta bukan perasaan urang sorangan nu kamari ieu kitab teu kaharti ku barang dibuka ku jadi kaharti ku sebab naon eueuh hijab nu ngahalangan teh dunia nafsu setan tah ieu nu mendak wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazaqu anfusuhum wa hum kafirun berusaha coba urang ulah ajib terhadap dunia terhadap harta terhadap anak mun dicaritakeun lah ya mun dicaritakeun aya sabaraha ahli Allah nu teu ngurusan anak-anakna terbengkalai tapi nyanana mah jadi wali Allah tapi diincu aya sababaraha wali Allah teu kudu dicaritakeun anak teu diurusan tapi kulantaran meureun tulisanana bakal aya nu jadi kiai aya jadi kiai ngan bapak geus teu gurusan bae geus ka anak sieun ku ayat ieu wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum anak disabodokeun kumaha sia bae aing bae Allah nu ngatur
Tuh, tapi kelantaran tulisanannya ada jadi kiai. Tulisanannya masih sudagar, jadi sudagar. Itu di urusan kok kolot. Aya nu di urusan, titah mondok, titah ieu tapi tetep bae jadi bajingan. Iya, kan ieu mah urusan anak lain urusan pengurusan jeung lain pengurusan. Ulah ajib, ulah heran, ulah jadi tumpuan, ulah jadi kerinduan. Wala tujib ka amwaluhum. Urang mah kuari ngaji bae ge, ngaji nu di tangan dunia. Ka mana malam ieu? Ka anu jauh ge gede amplopna. Urusanana amwal kan, lain deuk dakwah. Tuh kan? Ieu pondok jadi bagus kieu ye. Diayasankeun. Maksudna naon? Lumayan administrasina gede. Kan? Lain deuk ka Allah, urang mah deuk kana dunia. Ceramah urusanana amwal. Nyieun pondok pesantren urusan amwal, nyieun majelis taklim amwal, nyieun organisasi amwal, sedengkeun ieu wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu wa yu'adzibahum. Kafir mah munafik mah nyana bertumpuan kana dunia disiksa sebenarnya mah nyana tersiksa ku dunia emang henteu tersiksa lah bahagiana jeung bungahna mah sabaraha menit mun sarak menit mah sabaraha jam tapi riweuhna pohara ieu dunia engke sakedeung deui coplok roh dalam kaayaan kafir di dunia tersiksa ku duniana di akhirat dikulub abadal abidin naudzubillah min. Mudah-mudahan urang gabehan disalamatkeun ku Gusti Allah tina cinta dunia, tina terlalu cinta terhadap anak sehingga urang disalamatkeun ku Gusti Allah dibere mantap keyakinan urang ka Gusti Allah. Maut mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.